Cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon tilu musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bejakeun ku anjeun he Jibril. Gol. Bejakeun ku anjeun ka para munafikin cek malaikat ka Kangjeng Nabi. Ulah boga karakter model kos situ. Ketika mukminin menang musibahnya nanu emprak seserian. Hei, laisibana sama sekali teu keuna ka urang musibah illa bakataballahu lana, kecuali geus aya catatan ti Gusti Allah ka urang sadayana. Wa maulana Allah anu ngalindungi, nu nulungan, nu utar atur ka urusan urang sadaya. Allah Masya Allah karim. Urang menang untung urusan Allah, urang menang rugi nang Allah, urang keur meujeuhna saluyu nang Allah, urang menang musibah nang Allah. Oh, iki perkara keluar tina aturan Allah. Kullu syai'in biqadaillahi wa qadari. Sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah. Nu kaluar ti qada jeung qadar Allah eueuh. Puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kumaha ge narima urang kana keputusan Allah. Urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu. Urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah. Urang dagang ti mimiti lah sapila dagang asongan gede-gede boy kuari jadi bos nang Allah. Urang ti tajong musibah nang Allah. Urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah. Wow, kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh naon? Hiji jantung. Halo, aju naon deui? Paru-paru. Hah? Tereh teh mah pernapasan kan teh mah. Salah sok ngomong kitu. Heeh, maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas. Ai paru-paru mah pan urusan napas. Aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh kene teh makan napas. Jauh, tapi kan ai urusan asma mah teu paru-paru teh urusanana. Heuh ya ai. Aju naon deui darah tinggi je. Tah mah panglima kabeh tah mah. Penyakit panglima tah mah. Aduh ya ieu atas cek urang teh. Aing ngadenge kamari pengajian. Horenganan kabeh ge nang Allah. Emang sih nang Allah. Ya lagi ngomongna sangeukeun. Ayeuna nama nang Allah kabeh. Ngan kieu-kieu teuing jeung eta. Atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah. Jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah. Tah. Deres aing ngaji mah deres. Deres aya sadar. Aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidna Husain boga anak ngaranna Ali. Boh, wali. Sidna Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas. Boga anak Ali. Boh, hebat. Datang tamu ke Ali Sidna Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya cek gara teh ieu teu usul urusan dagang. Maksudna
kula dagang cek dina terus bae teu pernah we ye leuwih na dina aya leuwih na ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung. Cerik Ali bin Husain cek kok cerik inghak-inghakan terus bae sager deui barang cager deui ngomong deui Sayyid cek teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cek tani dia batur babaragus cek tapi nu kula mah teu wudu bae cek aya ya jang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mangan teh cara batur bae cerik deui cerik deui bae cerik deui bae cager we ngomong deui ieu ceuk teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon tilu musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara tilu musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan keneh leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat. Tapi lolobana jelema nu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah cerik luar biasa leungit onta cerik luar biasa leungit dinar dirham cerik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge cerik luar biasa jeung cerikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah dicerikan eta tamu kieu di oge cek lain tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyengcerikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mung gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sia leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 ambo lu aki-aki ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula nyaman sia goblok apa tolol sih leungit motor beak ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teh dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho bae jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia
Eta ngomongna moal dinaonkeun tak eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah kainget-ingeteunana terus bae malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate asana nyongkelit jas hate ai hudang merereng jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget keneh tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah teu dipirale cicing beta tamu bener kadua naon teh nu kadua musibah rizki maksudnya musibah rizki teh kapan geus catetanana rizki urang teh di lauhil mahfuz teh poe ieu poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rizki urang pae lamun aya keneh mari dijemolong ka wajan teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram tayeu ka musibahan rizki model kos kitu teu pernah ditafakuran dijadikeun iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat timimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon teu dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu aduh sugan teh didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain yang sia engke yang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu ku ari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bang anu ternama mah bang anu keliling disebutna bang naon kana nyarahol kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bang kabeh beneran ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bang keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna kana pamajikan neraka sarua bae kabelah ditulah disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kebal teh hirup teh make jeung asal bae kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit ya ieu kredit dua harga satu benda dua akad iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal
kontan jeung kredit akur harga halal. Iya satu benda dua akad beda harga haram. Kuari naon atuh nun teu haram kuari naon hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji asup deui kaburu paes ya ditirahan ngeureunana ngridit sia jita Ali bin Husain musibah cek manehanana ieu teu pernah ditolelir musibah teh kunaon teu pernah diperhitungkeun. Masya Allah karim duit tukus sekarang itu ya Allah ya Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian dua teu daek ngarobah tempat tilu teu daek ngarobah dahar padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak dua patempatan jasok katatamuan ke panti berbagai penjuru daerah tilu dahareunana atuh Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar cerik yang cerikan masyarakat asal ras ingat cerik telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake mun eta diseuseuh itu dipake geus disiap-siapkeun ti Baitul Mal nya mambung mereka hiji kedua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur tilu tempat-tempat makanan jeung minuman opat makanan jeung minumanana eta tah nu dilaporkeun cek Sayyidina Umar teh kula teh salah milih gubernur feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman bener anjeun kitu leres ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teh daek ngarobah kitu bae kumaha kieu ya Amirul Mukminin abdi dibere mandat alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina adapun urusan pribadi abdi urusan abdi boga baju ngan sakikeuna lain teu kabeuli teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah tapi abdi teh hayang hiji nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal abdi ge siap jangan bangun pribadi jang pribadi abdi tapi abdi teu nomor katilu urusan dahareun jarang masyarakat mah dibere pedah tempat na hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae ayeuna tempatna bagus dahareunna jore ajutan ngeunah bae cek Sina Umar bener oge teu naon hubunganan urang boga tempatna bagus tina emas tah tapi dibere ka dinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe nu kumaha emas teh emas urang make batok tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam
iya lo pakai santen semua amis ya Allah ya Rabbi Gusti diindogan setik wah udah jasa tempatnya batok lu tadi emas tapi bubur muslim poe naon hubungan anak dahareun jeung tempat temengan sekarang babanggaan doang kayak Fudoli aduhnya nama boh lamun diondang teu 5 gelas terjadi ceramahna kudu 5 ge nu dek ambo budak mun ceceklan terjadi kudu ceceklan keur ieu bari geus tobat tuh siapa dasar hasud tuh ala salala laon maneh Salman cek Umar matak teu hayang hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh ya Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu ye Kangjeng teh henteu pernah nu bagus-bagus ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng cak Sidi Umar kagagas cak cenah ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul coba iya mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul mana ye cenah ieu budaya leg-leg Gus ya budaya leg-leg Gus ya ayo kunaon teu nuturkeun saya nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah ulah leuleuh ka dieu si emang kos kieu mah bangka waras ieu mah geus atuh minimal urang geus salat bae mah nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah ieu mah pan lain ai deuk salat make batik giliran ka pasar make jubah deui kabeh pajar supi ieu gara oblok kabeh ge tarolol atuh ya Allah hari ini ngaji mah biasa bae dok salat pakai biasa bae meuy ka pasar udang-udang dipake Masya Allah bener mah edan leupas nomor kaduana urusan imah sapira imah ya Amirul Mukminin abdi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna jageuninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumi nak penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana orang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng mantes kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu mah nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek Sida Umar kagagas baheula urang baru katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokoti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan nu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa cek Sirna Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi deuk dilanjut jadi gubernur mangga tamah urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sirna Umar jeung eta nu milu ge careuri kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju urusan imah meureun Salman
Anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun. Imah-imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae. Tuh nasihat ti waliullah maka rasa kaja jantung. Coba kiai nu kuat saudara-saudara. Saudara-saudara. Marilah kita sama-sama membangun masjid. Aya nyana nyokot duit masjid tolong. Lain akan pun sia. Kumaha tuh narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah-musibah anu keuna ka para pemimpin-pemimpin cek Sayyidina Umar Malikan Aduda raja nu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak imah Amirul Mukminin nyaleutik jeung kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha cek tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya kaya san wani kasih Umar setan ge si unu sia juga wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngritik mah ngritik bae ngan aing kudu negor mah kasih Sayyidina Umar Amirul Mukminin tumbung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah boh mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan gitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sayyidina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing haruleung naon garwa lah ora sira dangkak sira mah ora weru garwa ngauleung mah jepeni naon garwa bikang sia mah bikang Ih dicelongok mah istri. Hese dibawa ke Bandung teh terpaham. Tah kan sopan itu kan garwa. Nah, coba orang naros. Yuk. Aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah. Aya naon permasalahanna? Cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin. Oh Abah Abdi cek Siti Hafsah muhun kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha mina henteu kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan mina kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangun ke katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah
supados katinggalina sargep we gitu teh. Insyaallah. Puyeng ngadanya dan lain ngomong. Tersebut. Ayo urang mah teh. Ya, nomor kahiji. Asana geunaheun kana jantung teh. Sebut perasaan. Asal dibawa kos kitu beta urang Tangerang mah teh aja bae. Sia-sia aing. Teu bisa diajak lemes, teu bisa. Urang di dieu orang luan gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh. Di kamarana tuh. Tah kan bahasa di Gelam teh. Di kamarana. Nah gitu. Bahasa di kamarana. Pas gitu. Tapi lamun pondok, di kamarana emang sia. Lain deui kan. Tah. Coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh. Lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana? Ieu. Tuh percaya siapa? Ini kurung kuno non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor saha anjeun batu Habsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat tileutik nyaho jasa ka karakter abah maksudna teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama atung geus abah mah mantap disebut lagi Al-Faruq mantak lamun imam urang diteudeun tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli moal daekeun sieun bareng leup jok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna leuh itu sieun bareng leup penghuni yo pohara malah mah aing eleh guyana cak setan bisa ya pengangkatan setan dari manusia saja. Keterlaluan jasa setan. Nah, ayo guys urang bareng aja Siti Aisyah. Yuk datang bareng. Itu bareng. Aya naon cik Sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? Hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh dek mang meulikeun ci akur jeung maneh Salman. Kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan umah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae. Tilu soal iya petempatan percis amat kumaha cerik di sini Umar Aisyah Habsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup nyileuk ada duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh mohon anggadang pernah teu Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula kusadumai jadi Amirul Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke teh Kangjeng meureun ke di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana oge nya makana sapira baju hayang sakumaha sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake kasieun nu mantep ketika aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khotib make jubah disengsirikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengsirikeun penggede-penggede teh
matak disengsirikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh mah ka Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teu dilawan salah itu urusan apa ieu mah urusan nafsu ngaleos teh kiai teh di Indonesia mah di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban pajar hahabiban pajar khokholipahan je ini kudu disesuaikan sumutna ya sia naon sia masa disesuaikan sok aya sok ngalah si sembarangan sia ngomong ke surga hayang lain cenah jubah macam teh mah di Arab macam oh ieu ge naon karang-karana di Jidah urang Yaman tukang mawaan barang make jubah atuh nu eta tolol si mandeuleuna si eta tawa ingetkan ini budak korenganan di dia mah kiai kabeh tukang-tukang mawaan tas kiai cenah pan urang-urang Yaman mah pan mereka ieu kabeh budak di urang mah kos kitu teh cuma kiai cenah teh orang di dia kiai kabeh atunya mah sasalaman lu eta teh ini jeung tanah pahara ini eta ya ada aki-aki baca teu kadenge dongeng kos kitu ini ih masyaallah hajupan ngomongnya akan horenganan di dia mah maca Quran kabeh keur digawe ge maca Quran bae kabeh teu nyahoeun eta bahasa da tolol tadi nya atuh barang ditanya urang mana tatang aja pe dipaingan atuh sapira pondok nyaho naon nah ieu mah urusanana nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Riyadh Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah Hafsah maneh kan bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng henteu pernah teu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya naon cenah isin cenah ka Gusti atuh Kangjeng bae isin atuh komo kaula ya cek Sayyidina Umar inna fil akhirati aqabatan saenyana di akhirat loba tajakan loba masalah loba beban tuh loba beban di akhirat teh tanya itu nah nu paling selamat adalah al-mukhifun jelema anu ngentengkeun beban di dunia ketika di dunia ngentengkeun sorangan lah sapira baju lah sapira imah lah sapira ke bae di surga tah di dunia na diolah bae nah al-mukhifun karena cek Sina Umar di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duitna ti mana kendaraan menang ti mana eta kan proses kos kitu kan angel kok mun pamajikanna opat mah nu ieu jadi tanya-tanya tah hade ge tanya cek malaikat diem lu aduh dagang karung ditanya ayo sabaraha jenis karung ayo coba nah kemudian cara dagangna kumaha modalna ti mana kemana jeung kumaha di ka mana keun teh duit karung teh mangkaning neraka geus tiba asal ditanya bae di mana eta nang ti mana eta seuneu neraka nya geus kieu bae aduh sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung sanggeusna dihitung haju leuwih kon teu dibalikeun deui aduh geus katarima haju duitna eta nu digunakeun pake dahar pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka cak aja pending geus abdi bae teu ditanya maning digejeburkeun mah gejeburkeun capek uleuh ya Allah ya Rabb
Dailah inna fil akhirati aqabatan, di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa nu pang salamatna al mukhifun, jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia. Pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq. Ai maneh maneuleut teh sugihna, ai sugih teh di aku kitu ku Sina Abu Bakar henteu. Kula teh nuturkeun Sina Abu Bakar. Belah diturkeun Kanjeng. Sugih teh pamere Allah, tapi teu pernah ngaku kasugihanana. Jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus. Bahkan Kanjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar, aya Abu Bakar aya suguhan tamu. Mun nyana tamu kalaparan. Ketika dek balik, aya Abu Bakar, boga teh jang ongkos, aya mun nyana mau bisa balik, tah sugih teh mun kos kitu mah masalah. Tuh. Nyana teh perang sabaraha ribu onta, tah sugih teh jang kos kitu. Tuh, tinggal urang we aing ge kos kitu. Terpercaya dulu hayang numpakan ge teu beunang dan mobil sakalina numpakan dideleukeun kotor sendal waduh cak adina teh gobal deui naik mobil si eta yang guna gitu capek kotor saeutik bae ge beung rewang bae kan mobil teh kudu kumbah mobil teh kudu anu kumaha ge bakal kaduhung naik mobil eta sakalina aing naik kos kitu geus teh hayang aing mah mal deui aing naik mobil kos kitu. Tah lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak. Pan naik mobil teh ngeunaheun deuk liuk kumaha bae ngeunaheun deuk naon tah deuk naon jadi urang jadi raja kan ngeunaheun di mobil. Ieu mah lain pan. Asal ngitukeun ulah tukang teuing aing ge dia. Kahalangan sia. Pan teh jadi raja. Hah, deuk ngarokok mobil ngarokok di mobil bau. Beuh. Ya dek nyiduh bae sia mah nyiduh bae geus keluar ulah naik mobil ieu ambo sakalina utah tuh kan aduh jak nu boga mobil sia kaduhung aing ngajak sia sugan teh sia teu kampungan goblok beak mobil aing kau tahan mobil mewah tinggal mobil mewah kau tahan ada ditinggalkan bung tah ieu urang naik mobil teh supaya bebas itu mobil teh dunia jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain asal naik mobil eta bae ngageter-geter heueuh ilmu kalawang mah lalauna ngagebrukeun budak mah mobil aing ajur buset ya ai selem kana teh guys aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas sakana teh emang meureun sakarakter jelema mah dah aya bebas naik truk karak bebas atuh lain jelema barang tah mah. Tah, ieu cek Sidina Umar di akhirat bakalna loba tanjakan-tanjakan jeung loba beban-beban kang salamat-salamat al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kanjeng Nabi boh kajen teuing di dunia kula susah kadeleuna kula teu senang jadi moal kebal di dunia mah. Masya Allah cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapa kos kitu cek kula ge nyana mah kos kitu ge urang sakit ge kunyana teu ditampilin cek nu geus bapa nyana mah pedang tilok disarangkan kan nyana mah tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul mal lamun kurang ada harti Baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beteung kula moal coba-coba diresian ku duit Baitul mal cek Sina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka
hakna masing-masing kula moal kajen kukumaha Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai. Wah cek si Hafsah pun ngamuk ka dieu itu kan tadi ge kan ulah geus ngamuk da padi urang balik isin Pak lamun kiai ngadahar duit pamarentah ngadahar duit sultan enggak sukos kitu mah beres na ka kiayana teu aman nekelan ilmu Allah geus moal aman saya tiga-tiga can komo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna teu cek Siti Hafsah ka proposal ge aya tambah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat kalau mau dicaritakeun mah mau dicaritakeun nyanangan nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa ketika datang seorang raja katinggal ieu sahabat mana Salim kan di Baitullah keur ngadoa boga kepentingan dunia kan maneh nyanangan nyeleuk boga kepentingan ayo ka kula beres jangan ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di itu mana yang ngadoa tadi boga kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula pada semua aduh cek Salim teh kula hayang nurutan Sidina Umar hayang nurutan Sidina Abu Bakar hayang nurutan Kangjeng embung kaeusian ieu duit ku duit haram mal kebal deui hirup cakeuna teh begitu datang blak tah butuh sabaraha deui tah nyana indit masyaallah kuari mah kieu cek jenna ieu duit dikumpulkeun kabeh eta naon duit cek ti saya ti raja boh maneh mah untung cek nu sajen teh mana mau untung diperhatikan ku raja datang ke dibere duit ceriknya pan siapa cerik maka duit cerik dibere duit cerik ente gitu kayak kieu bae tungguan ya di dieu nya mun kula eueuh ka dieu deui meureunana ieu lain milik kula cokotnya serpet bae balik ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh tungguan barang balik teh balik deui ka dinya seseria dibawa berarti halal cek ada ieu Salimna geus pugus Salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah langsung aya nu ngudat Salim itu duit di atap aja ku saha geus dicokot ku anu kon alhamdulillah ai maneh teu kurang nu mantak embung kunaon besi kaganggu kahusuan salat kula besi kaganggu derajat kula ke di akhirat teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah ji jaga tu kula ge kabagian saknya teh kitu teh ya kitu mah kula embung atuh deui sia bae ulah nurutan aing henteu nya ke di akhirat itu tuan ka surga kula ka surga ngan handap derajat mong aing mah dibawakeun we du dibikeun ka ditu teh hei sadu aya ieu bagian aya eta sia kunaon sih bisa jadi begitu mau aing mah Salim ge embungeun cek ieu teh lantaran ge di ka surga di surgana handap derajat komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka teh aya aing jatuh kami ge sarua cek ieu teh ya baheula makan kos kitu kuari mah lamun urang da embung duit pamarentah kadegeun nah mantep duit kene sarua gitu gas apa mah namun narimaan duit kadia kan supaya hayas aing jadi penampungan anak geus teu inget kana halal jeung haram kuari teu inget husu jeung teu husu da kumaha coba baheula teh kiai teh anti kasupan duit pamarentah ulah kiai mah ulah engke ilmuna teu manfaat henteu manfaat ulah sakali ulah kecuali gede tafsir tanggung sejuta baik itu 1 miliar kan sanu mere enak kepotongan sia 1 miliar rugi negara bangkrut bisa mah ulah aya lain darurat kan cenah geus bae anggap darurat
tangkorak sia barudak kulaisibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sakali moal keun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib dek khairin dek syarrin ieu kabeh ge meunang ti Gusti Allah. Allah teh huwa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang tur urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya izhar fi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa ma kataballahu lana tapi di dieu dijelaskeun diizharkeun wa Allah wa alaihi aya rahasia tabarruk istilzad tuluy ka dieuna aya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan sagala nu kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Warima di negara urang nu nagarana lain make syariat make undang-undang Walanda antak bae lama di urang aya nangka Walanda eta teh kabeuki urang Belanda antak lamun kuari jelema nu beuki nangka Walanda akur jeung si eta Belanda eta lain gitu lain sebab di Belanda nangka kos gitu di Belanda aku lagi betah di Belanda teh nangka aya nangka monyet bade ditu tah jadi jada hobieun jadi kuari dijulukan nangka Walanda di urang teh mengakar aturan Belanda lantaran nyana ngajajah 3 abad setengah terus datang ke ayeuna undang-undang Belanda anu dingaranan demokrasi di urang dijalan ibadah nama urang ka Allah kitab nama Al-Qur'anul Karim perintah Al-Quran dilaksanakan mengkerucut seluruh dunia menuju Baitullah lantaran etalah perintah Allah undang-undang di negara nama make aturan Amerika jadi antara kehidupan orang di negara Indonesia nu mayoritas Islam nyekelan Al-Quran jeung undang-undang negara berbeda pelaksanaan ibadah urang negara mah negara padahal mah Al-Quran teh geus ngatur jang negara jeung agama ieu kitabna tetapi ternyata orang politik mah lain kos kitu untuk menyeimbangkan maka dibuatlah negara urang negara demokrasi urusan agama aturlah ku pemimpin-pemimpin masing-masing Kristen boga ketua na jeung kepala Buddha boga pamimpin Hindu boga pamimpinna nyana Islam aya pamimpinan sok agama kena lempang masing-masing tetapi ketika kembali ke negara ialah negara urang nu agamana naon bae kudu mengikuti aturan negara Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan ialah di negara urang jadi urang teh kuari teu bisa kenceng menyaritakeun Islam sakumaha teu bisa kencengna Kristen sarua Buddha, Hindu, jadi di kelompokna masing-masing bae. Hindu di kelompokna sadaek manyana.
Buddha di kelompokna sadaekna, Kristen di kelompokna sadaekna, Islam di kelompokna sadaekna. Tapi ketika urang ka nagara aya aturanana di nagara. Ialah negara urang, negara Indonesia. Jadi demokrasi urang mah demokrasi terpimpin, teu akur jeung demokrasi nu aya di Amerika, teu akur demokrasi nu aya di Jerman. Demokrasi urang mah demokrasi urang bae, sebab mayoritasna Islam. Mantap di urang dijieun Pancasila, beda demokrasina jeung di luar negeri. Nah, urang lamun nyaritakeun negara urang negara Islam lain, negara demokrasina akur jeung Belanda atau jeung Amerika henteu. Negara naon atuh? Negara Mandalungan. Mandalungan di urang. Teu puguh di urang. Sebab aya toleransi. Saya nu maling teh anak tukang toge, bunuh. Ulah cenah ulah dibunuh, asupkeun ka penjara. Geus pokona mah. Pokona ketok palu, memeh datang jelemana di sidang geus ketok palu teh lah. Penjara. Sabaraha tahun? 15 tahun atau sapaehna geus lah. Emang kunaon sih sanajan disidangkeun ge jeung malen mere duit sebenarnya tukang toge atuh. Oh gitunya. Di Indonesia. Saya nu maling, anak jenderal. Oh. Atur di luar. Ketika disidang ieu mah formalitas bae. Tenang bae sih. Kalem bae geus di negara urang atuh. Oh, negara Pancasila atuh. Negara hukum. Woi, pohara. Sidang 1 kali 2 kali ya masuklah penjara. Sajam 2 jam jelemana naik kapal di luhur. Itu itu teh nu kamari di penjara teh. Kok bisa naik kapal? Lalu bohong. Kalau bohong sih. Gimana negara urang, Pak? Oh. Hukum di mana aya hukum? Hese. Negara hukum teh ngan ngaranna doang pibuktieuna nama koski. Bisa di lobi di urang. Bupati nu aturan ke penjara lobi jalan dapur henteu. Gubernur sabaraha nu kudu di penjara di lobi jalan dapur teu jadi. Tapi anak tukang toge, anak tukang tempe, tukang beca marenyon beungeutna. Geus akur bae geus beungeut lain beungeut asli, asupkeun ongkoh ka penjara. Ieu negara urang negara naon ieu koski. Kanyataanana seperti kitu. Embungeun nyana teh ngadenge kos kita tapi kanyataanna model kos kitu. Nuku urang karasa jeung kadeuleu. Kajeuna itulah ieu mah urusan dunia ieu ke terakhir nama geus kiamat. Parae dihudangkeun ti kubur, digerokeun ke ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, mana raja-raja baheula keur di dunia? Erat maju. Waduh, RT geus ngagebeg bae. Waduh. Aing nganas digaji henteu, cek cara teh. Aduh, aing boga wilayah sa RT ge geus rieuh. RW maju. Waduh, RW RK maju. Lurah lulumpatan. Cek malaikat ka mana ziarah? Moal ka bisa lompat ka mana ge ieu geus dikubeng ku seuneu kabeh. Moal bisa lompat, camat geus teu bisa lompat, bupati mah geus ngomong. Maju. Blusukan maju. Maju ya geus raja geus Pak Harto, geus Gus Dur, pokona eueuh kecuali maju. Ditantang ku Gusti Allah. Limanil mulkul yaum. Sanu jadi raja poe ieu. Sia baheula keur di dunia ngarasa boga wilayah, ngarasa jadi raja. Kemudian undang-undang teh ku sia dijieun tapi ku sia dilanggar. Wari coba maju. Wah, ditonton ku masyarakat. Wah,
menuju ke raja-raja. Tinggal orang baik itu Jokowi kan. Waduh, salah kancing, walah. Itu siapa Harto? Itu siapa? Wah, raya kak. Gubernur, menteri raya KB, bupati aya KB, PNS ngabaris dihareupeun bu ditugangan bupati. Etalah pelaksana anu kuarinya na teh ngaler ngidul ngetan ngolon asa jadi raja. Engke mah ku Allah bakal ditanya sabaraha tahun sia jadi raja, sabaraha tahun sia ngalaksanakeun aturan-aturan. Kumaha masyarakat sia diurus apa henteu? Kuari mah kuari, muhahehe engke sia. Guys, mulai nu selesai kuari mah. Jaga moal kebal deui, jasa moal kebal deui bakal ngalengkah ka alam nu eta. Lamun teu ngararaji bakal pikuan. Dia deui kuari sangeunah-ngeunah nanya. Engke geura urang tongton. Urang bakal ngadadahan lurah. Lurah dadah. Dadah goblok sia. Urang mah geus boga bendera. Waduh, bendera naon ge? ISIS. Di akhirat geus boga rajeg bendera, Masya Allah. Kuari ieu. Memilih jeung menentukan bendera na kuari. Lawang sorga jeung lawang neraka urang kuari nu milih. Nu milih lawang sorga kuari, milih lawang neraka kuari. Entak ieu urang darariuk di dieu teh keur milih, teh keur milih lawang. Nyaho muka nyaho henteu na. Jeung milih baheula kan. Allah karim bakal jasa. Ieu mah keur carita di negara urang mah negara model kos kitu. Jadi nu kurang dibahas sebuah negara nu undang-undang na make aturan Al-Qur'anul Karim, tapi ketika orang menelusuri tentang satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, empat, lima sila, ia menang nyepot tina intisari Al-Qur'an. Hanya bisa diumumkan bahasa sebab tadi di demokrasi urang ulah neuleuh agama saja atau agama urang baik urang urusan ketika kembali ke undang-undangna ja undang-undangna ge rapi neuleuh ada ART na rapih jasa di urang undang-undang teh jadi kuari nu teu rapi ieu oknum-oknum pejabat na ieu mah ieu nu nyieun teu rapih teh ya. Tangerang lamun rapih ngalaksanakeun undang-undangna jeung aturanana jalan moal aya anu gerenjal-gerenjul bahkan lapisanna ge lain make aspal bila perlu make perak make emas. Emang kumaha gitu. Tangerang mah lain lalagaan, duit numpuk sakit. Sakit loba henteu sih sebenarnya. Badak arembung turun ketika geus jadi bupati naon eta? Oh, tarariis. Boro-boro jadi bupati, jadi lurah gembung turun. Gunana tiis karasana gujana. Penghormatan ti galer ti kidul, kokocoran geus sadaekna. Pokona mah ieu kuari teh kuari simpenan bupati dolar teh loba jasa. Urang lamun nyaritakeun kamari atut bae ge dolarna sabaraha, wawan dolarna sabaraha, eta teh dibangker dolarna ge. Ditendeng dihandap, bangkerna ge lain lalagan, teu bisaeun budak leutik memukana. Sia mah seri bae maksudna budak leutik ge leutik ilmuna. Budak leutik watu. Eta teh dolar dihandap. Kuari keur mejeunna dolar goyang teu puguh 9 10 11 12 13
jelema nu baroga duit dolar simpen kunyana emang kumaha gitu urang bae ge hayang nyimpen duit atuh ka bisi eta kitu bae ukuranana bohong lamun bupati teu nyimpen dolar tek ceuli anjing aing ulah tuh hoyong dua-duana ceulina ge pokona kos kitu bae seluruh ieu teh ya menang ngalantik nyana make Quran ngalantikna siap ngalaksanakeun aturan jeung undang-undang untuk rakyat ternyata kos gitu tinggal tunggu tanggal mainna nah ieu mah kacaritakeun teh di sebuah negara kemudian aturanana make syariat ternyata horeng negara teu ngalaksanakeun syariat maka masyarakat sebagian nyieun kelompok eta teh dibuat terorganisir dibuat satu organisasi mungkin partai make aturan-aturan Al-Qur'an anu dahsyat luar biasa pelaksanaanana andai kata anu milu ka nyana ketika teu ngalaksanakeun aturan-aturanana nyana bakal mere peringatan setelah peringatan kemudian sanksi-sanksina bakal dilaksanakeun nyana nyieun kekuatan aya abrina aya polisina pertahanan dalam pertahanan luar jadi di jero negara nyieun gerakan mun cak urang mah di negara nyieun negara aturanana sebab naon negara nu aya aturanana teu sesuai jeung nu dipakakahayang ku masyarakat maka nyana satungtung encan ngayakeun gerakan-gerakan makar terhadap pemerintah antepkeun turika baik-baik aja bahkan undang-undang nu dijieun ku nyana nu leuwih bagus tibatan undang-undang pemerintah sah cak agama bisa dilaksanakan jadi saksina sah nu teu sah jadi saksi teh pasek sementara ieu mah leuwih bagus tibatan pemerintah atuh andai kata jadi saksi leuwih mantep tibatan saksi-saksi pemerintah sebab pemerintah mah pasek ieu mah nyana memulihkan aturan-aturan itu Al-Qur'anul Karim jadi leuwih hebat sah aturanana sah jadi saksina nu teu sah jadi saksi mah pasek numantek urang guari lamun ditunikahkeun kemudian saksina pamarentah asana setengah sah nikah bab teu sah kan disaksian ku jelema pasek sedangkan pamarentah teh kapan pasek sebab nyana henteu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim pasek mantap kajuara acak-acakan ge kuari mantap kuali mah kula ieu naon ngaranna Noel ka masyarakat di mana bae nikahkeun mah wayahna lah teangan kiai nu jadi saksina teangan ustad teangan ahli-ahli Allah anu supaya anak ieu ulah terbengkalai Masya Allah disaksian cenah ku guru sekolah guru marah je kiai cenah sombong amat lain sombong ka dieu sia disoekeun hulu sia poin sia emang sia teu pasek kitu pan cenah kiai nyebutkeun pasek kapan kula cenah pasek di mana ai sia unggal poe eta ngajar neuleuh beungeut bikang goblok sia pasek sia unggal poe kapan neuleuh murid teh sia tah unggal poe sia nganjang resmi eta ngaranna pasek eta ku sekarang itu tuh terus di negara dan mantap ge urang teh bangun bangga jasa nikah disaksian ku bupati eta teh lamun ku nafsu mah bangga boho nikahna disaksian ku bupati nikahna disaksian ku gubernur tapi kiai mah ceurik hatena kok ngarasa bangga ku blon-blon teuing sih ieu mah urusanana agama lamun secara administrasi mangga bae saksina bupati saksina gubernur secara administrasi secara pengesahan nyana nyaho kasarat jeung rukuna bisa nyaho tetapi nyana pasek ulah anu apik mah geus kiai bocona teman dek ngalakukeun kiai bae ka dieu sia yang diteluh sia keun keur diba bener sok kararese jasa mah berat
itu supaya anak rapi lahirna supaya bagus supaya soleh kaditu ieu masjid saha nu neruskeun ieu mushola saha nu neruskeun bakal atuh dipertikahan mah supaya rapi bae entek baheula mah loba anu gregeteun ka kula teh kunaon sih cenah ari saksina administrasi mah tah kajeun sia tah ge tapi pengesahan mah ieu loba anu ekstrim ka kula barang kamari dibahas di bab nikah tah kanyahoan teu meunang pasek saksi mah tukang main bola pakai saksi bloon itu salametkeun anak urang ge sing ade ji di akhirat pan urang ngeunaheun jasa bapak urang emak urang pamajikan anak incu aju ka sorga kabehan beuh kan indah jasa urang kumpul di sorga mana anak itu mana icu itu aya anak nu hiji ka mana nya mah ngagejebur bah ya emang kunaon pan nya jadi PNS bah jangan ngagejebur tepat urang sedih lah kos gitu sedih je Masya Allah ulah datang ka ngagejebur supaya saralamet kabehan nah ieu di negara aya kelompok pemberontak hartina pemberontak nyana teu nuturkeun kana aturan-aturan pemerintah nu mantak teu nuturkeun sebab pemerintahna henteu make aturan agama teu make syariat nyana leuwih ekstrim terhadap syariat terhadap Al-Qur'anul Karim yeunlah aturan leuwih hebat kekuatanna lah aya di nyana nah kuari wa ma aslafahu bagin ala adilin naon bae nu dirusak ku pemberontak baik awak maupun harta dirusak ku nyana ka ieu kabeneran ieu mah kieu harta atawa jiwa nu dirusak ku pemberontak tersebut tetapi nyana sabenerna mah teu bagus ieu ngarusak anu adil atawa sabalikna nu adil ngarusak anu teu adil cuma ieu mah hanya perorangan sebab nyana henteu gerak sabenerna mah henteu nyieun makar terhadap pemerintah hanya kelompok-kelompok kecil perorangan anak antara kelompok pemerintah jeung kelompok bagin bugot tetapi ieu mah unsur kecil dirusak kunyana nah ieu tetep kena sanksi ilam yakun fi qitalin lamun lain terjadi di peperangan tetap domina ieu mah katempuhan kelompok bugot kelompokna peroranganana aprodna pardunna nyana ribut jeung kelompok pemerintah kemudian ngarusak jiwa misalnya harta misalnya tetap kena sanksi atau kelompok pemerintah tapi lain atas sama pemerintahna personil peroranganana masyarakatna ribut jeung bugot kelompok bugot kemudian ngarusak kelompok pemerintah ngarusak ke kelompok bugot tapi personilnya peroranganana sampaikan ke jiwa rusak atau harta rusak tetap domina katempuhan sidangkeun kelompok tersebut maka orang personil tersebut maka sesuai jeung aturanana kenakeun sanksi wa illa lam yakun bi qitalin lamun lain nabi isbat berarti lamun terjadina peperangan fala teu kudu kena sanksi lamun terjadi di jero peperangan mah andai kata kelompok bugot kemudian menyerang nyeunlah peperangannya aya tuntutan-tuntutannya nu bantak perang teh lantaran iya pemerintah teu ngalaksanakeun undang-undang misalnya teu ngalaksanakeun undang-undang Jumat teu ngalaksanakeun undang-undang berjamaah eta kan nu dipermasalahkeun teh teu ngalaksanakeun aturan-aturan zina oh iya masyarakat zina henteu dikenakeun sanksi sih
maka diseranglah ke kelompok bugot. Ieu teh nyerang maksudna ka pemerintah supaya pemerintah merubah aturanana nu tadina teu make aturan Al-Qur'an supaya make. Terjadilah peperangan, ribut, aya nu terbunuh. Masalah tah mah. Terjadi baheula perang Jamal, terjadi baheula perang Siffin, kelompok muslim jeung muslim ijtihad, masalah tuh kos gitu. Wa fi qaulin yadbagul bagi cekal mah tetap katempuhan bae kelompok pemberontak walaupun kelompok pemberontak teh anu adil. Pemerintah untuk menegakkan keadilan tetap sebab menurut cekawal doib mah nyana ngarusak tatanan negara anu di negara eta teh kudu aya kitu naon ngaranna kudu aya ketentraman ulah bergejolak kan teu lamun bergejolak. Negara orang kamari ieu kan teu puguh bergejolak mulailah lantaran geus siap kadeuleu bakal gerak anu besar-besaran. Nah, kesieunnan kumaha ieu? Di lobi lah mulai di DPR jeung di MPR teh. Ayalah celah-celah ku ari kakara hasil lobina sekitar 5% mah geus ayalah untuk membangun bangsa jeung negara Indonesia sangkan ulah carut marut kakarak mulai sekian persen untuk mengarah encan deal 100% kakarak mengarah kita satukan visi dan misi ulah sampaikan ka ieu carut marut keur digodog kuari deka mana arahna ieu negara naon ieu nu bakal dilaksanakeun wari can aya pelaksanaanna di negara tunggu 1 bulan kuari keur di lobi heula kakarak mulai aya lah celah-celah untuk menyatukan visi dan misi. Sebab naon? Sebab ditinggali di berbagai provinsi ieu geus lain lalagaan bakal gerak gede-gedean. Nu dikhawatirkeun ieu lamun pemerintah tetap kieu bae sementara masyarakat atas nama masyarakat gerak ieu nu dikhawatirkeun teh korban jiwa. Nu teu puguh teu karu mahasiswa jadi paraeh, teu puguh teu karu masyarakat jadi paeh, buruh bakal naon bakal berontak ya sama buruh lantaran per detik ieu can diurusan buruh teh nya nama mun titah perang siap jasa geus kayen paeh geus sebab nya nama kuari ge geus rasakeun paeh enggak siap. Nah lobby mulai aya sekian persen kakarak mulai aya doang ieu naon ieu perlu ketentraman di sebuah negara. Coba kita bahas aya ikut campur tangan luar coba aya coba tangan-tangan luar anu bakal menghisap tentang Indonesia ketika aya ieu kumaha ieu apakah nu baheula keneh apakah nu anyar. Nah ieu kumaha coba mengantisipasina kuari keur dibahas soal dalam negeri mah gampang tetapi ieu campur tangan luar anu luar biasa urang nu boga batur nu menikmati ieu nu keur dibahas. Ari kitu mah di urang-urang keneh atuh babari tah mah ya aya apem sabaraha ieu aya apem ieu sakieu ieu sakaranjang aya jelema aya sabaraha ieu jelema aya kabagian teu mun dibabagi hiji henteu urang babagi 4 yuk hiji apem belah opat tah ieu masyarakat nalegeun masyarakat ieu sudah macam-macam penting urang bae geus rapih geus atuh. Bisa gitu kan di Indonesia mata lain series ya kunaon sih aneh mah kos gitu di negara orang mah kos gitu geus kos gitu tapi ketika aya tangan luar ikut campur di urang iya kan belu lah bahasa Inggris belu tah belu kan urang eta urang nu boga nyana nu nyokot urang hampasna kan senep kan aja jantung ieu nu keur dibahas asana mun ieu henteu rapi ngabahasna bisa terjadi. Lamun ieu rapih kara. Namun ieu teu rapi geus cilaka ieu mah. Kos kitulah di urang teh aya hasil bumi luar biasa, geus puguh besi, geus puguh logam, geus puguh kitu minyak, uyah dan lain sebagainya emas. Nah, tetapi nu menikmati batur.
boro-boro di sebuah negara orang boga imah baik kemudian orang cicing baik motor orang dibawa ku batur aya anu stres jelema motor dibawa ku batur iya makan negara emas dikelola di kapal geus jadilah emas dibawa ke Amerika orang nempo baik ieu sahanun teu burak jantung. Iya mun urang nyaritakeun negara secara nasional. Nah, kuari aya kelompok nyieun kekuatan, kemudian nyana nyerang ke pemerintah, terjadilah adu kekuatan. Tentu bae beureun, ieu aya abrian, ieu aya abri, ieu aya polisian, ieu aya polisi, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, aya ribut. Ayalah terjadi pembunuhan. Nah ieu mah teu dikenakeun sanksi. Sebab nu ieu endek ngabangun syariat, nu ieu mempertahankan kesatuan bangsa jeung negara tapi di atas syariat. Kakarak eta mah ijtihad kan asupna geus masalah. Tapi lamun terjadi di negara urang, kumaha cenah kieu mun terjadi di negara urang? Wallahu a'lam bissawab. Ente cenah mah yang jelas bae wallahu a'lam bissawab. Ente cenah kieu cuma sia mah teu ngadenge. Wallahu a'lam atuh negara urang mah tadi geus dibahas kos kieu. Ngan untung bae aya nu daekeun jadi pamarentah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Eueuh pamarentah saha anu mangnyeunkeun KTP, saha anu mangnyeunkeun SIM, saha anu nguruskeun SPPT. Nah iki geus alhamdulillah jang penataan sakadar hirup salila hirup di dunia. Urang aya nu daekeun eta ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Lain daekeun buku paronjang-ronjang kiai. Sabodo tah urusannya na ieu. Ja santri mah ngubari mun ditah jadikeun bupati jeung moal daek santri. Moal daekeun Ki Pudoli misalnya ditah jadi bupati moal daekeun sebab naon teu boga ijazah. Saya nu ngajadikeun ongkoh deui. Wal mutawil bila syaukatin yadmanu anu nyieun rancangan-rancangan untuk merubah tatanan negara poin anu teu dilaksanakeun ku negara tetapi nyana teu boga kakuatan. Jadi ieu mah mun ceuk bahasa sompralna mah gede kahayang teu boga kakuatan. Mencek bahasa sompralna deui mah ieu teh kitu ambek nyedek naon tah kadituna tenaga kurang ieu kos aki-aki geus bubuka geus kabeh nyana geus perasaan nyana aya di surga Firdaus. Biasanya nanti ternyata cak pemajikan agak ulahan teman-teman atuh emang konon eta teu hudang kak atunya ge sadar ieu sia jasa cak kena kieu tuntung nama di kamar ngarokok bae teh eta ngaranna ambek nyedak. Aduh, masyaallah. Iya, geus tanagaan. Eta kan kos kitu tak boro-boro merangan pamarentah. Ieu nyana hayang ka pamajikan ge kos kitu tah. Tungtung namanya ngahaneng bae di luhur kasur, ditoelan ku nyana kieu. Cek pamajikan naonan Kak? Lain lah cek nyana tanaga eueuh, dongkrak antik teh hudang. Atuh yang kita atuh ai cek nyana teh atuh kitu ge, ya kami ngan getek doang cek nyana. Lah jadi segala tutup geus beres. Tah eta tak aki-aki teh kos kitu. Nah ieu ge cacak-cacak eta aki-aki haja perorangan eta mah. Kobo ieu atuh deuk merubah tatanan negara teu boga kakuatan. Maka wal mutawil bila syaukatin jelema anu neuk nawil aturan-aturan syariat merubah tanpa aya kekuatan kemudian terjadilah makar aya nu dirusak yad manu atunyana katempuhan
waksu kabagin sabaliknya geus sarua kos bagin di pihak pemerintah langsung nyerang tetep ieu ge sarua aya sanksi sebab naon teu boga kakuatan masalah teu boga kakuatan makan lain kudu dipaehan tangkep cicingkeun geus okos perang aki-aki atau nu bengek ulah ditembak kayak pae sorangan teh mah kos kitu mah perang dudu kaluhurkeun bae senjatana dudu nyana di dieu dudu adu ieu kunaon adu-aduan aing mah nembak ke kaluhur kitu ge asa ka hulu bae sakjana dudu teu kebal golepak bae sorangan balap lompat orang jeung aki-aki atuh teu kudu di naon teu kudu dibandingkan ku nyaan atuh ayo bae deg ayo ke ayo ke datang kan itu pae sorangan teu kuari model di Indonesia ya mahasiswa anu terjadi baheula di Trisakti tembak sanksi sebab naon hanya sebuah mahasiswa kekuatan teu boga naon teu boga hanya punya keinginan nyana anu tulus anu nyana geus dididik di universitas tentang politik tentang ekonomi hayang merealisasikeun nyana kan anak muda kemudian ku pemerintah teu dihargai malah ditembak kena sanksi di dunia nyana kuari diantep lantaran asa nu aing ieu nagara can selesai di akhirat bakal diselesaikeun di akhirat bakal diselesaikan emang kumaha nu teu boga kakuatan ulah make senjata tangkap nyana cicingkeun antepkeun engke ge nyana ngahanju-hanju nyaon teh sia ngahanju eta bahasa Jerman ngahanju tah